diputuskeun lieur aing. Putuskeun aing pedah teu boga KLX. Teu boga KLX mah lieur. Aweuna nama kudu KLX we jeung motor Ninja. Ditinggalkeun pedah teu boga motor. Kudu make motor wae jeung aweuna mah lieur. Geus kieu teh lieur kana gayam uyah. Cenger. Aing ka mana ya galau kieu? Kana teh lieur aing. Ulin heula ka hareup. Geus aing geus kieu mah lieur. Teu boga motor aku mah udah. Kurang bisa ngojek. Aing geus kieu mah lieur. Wah, ada kacuri geus ulin adeknya nyegerkeun otak. Lieur aing diputuskeun. Di leuweung Ciaya ojek online mah nya euy, aing adek nyewa Grab nih. Adek kacuru adek ieu otak aing lieur. Adek dipreskeun mani pokona mah dina. Ah, ngojek heula aing ye. Ojek online. Mara nanya euy. Mana ojek euy, sugana eta aya di dieu euy, arep-arepeun dewek dekat guru ge nya teh stres ya otak. Mana nya? Mana ih karesel kieu euy. Aslina. Mana ieu nununguan da tadi? Tuh aya jelema tuh aya jelema main taekannya keur kieu burung jelema teh euy. Ku aing ngarang ieu susul gara. Aduh, aing teh motor jeung pareum sagala teh euy. Amena ojek pareum aing. Aing capek eta. Mang. Naon Mang? Motor eta kunaon didorong kitu euy? Siga nu setruk. Mang, gade Mang pangadorongkeun euy. Motor ting naonna eta naon? ojek Mang euy. Ah, nu kieu mah gampang atuh benerkeun nu kieu mah. Naonna eta teh? Sakali ngagejeskeun ge nu kieu mah. Burung tuh cobaannya tuh tembokeun nya. Tembokeun sakali ngagejeskeun ge nya. Cuman nu bogana teu bisaeun. Berarti narik Mang, tepat kerami. Gara narik kerana jadi kieu. Deui enggak awewe. Jauh awewe. Boga ilmu eta mah awena. Ari Mang kepijen nuju naon ditu nya teh? Aing rek kacuru galau lieur otak tadi diputuskeun ku awewe aing pedah teu boga KLX. Ah sarua Mang zaman ayeuna mah bener awewe ayeuna mah kuat mangage tah motor kieu hampir-hampiran dileled nganu aslina dewek murah itu euy. Ayo bobogat motor henteu itu mah urang oge ieu hampir-hampiran naon mogok lah lain mogok hampir-hampiran ditolak. Oh kitu. Heeh komo meureun mangeun teu boga jiga tegableng jadi aing diputuskeun lieur lamun boga motor ka aing wali lah awe teh jara rantau aslina zaman ayeuna mah heueuh pang nama lah kitu boga motor naon ya teh bener urang ge nu di mah hampir-hampiran tah hampir-hampiran teu beunang emang ayeuna rek ka mana rek ka Curug aing euy rek ka Curug kabeneran ayo ngaliwat jeung urang ka ditu aslina dianterkeun ayo gaskeun atuh ulah loba lila dewek lah geus ieu geus teu kuat. Nah amang kumaha mang kitu hirup deui naonna ieu tuh nya ah kontak mah eta nyantel tapi teu hirup aing hirup teu henteu mang tuh heeh tuh mang lah ieu mah meureunan ieu mungeun ku di dinya mah kiraeun aneh urang mah teh euy aslina aing tuh karibu bisaeun eta mah meureunan mungeun motorna ieu mah ngabonceng wae nini udah heuting kada motornya kan nu geulis mung nini pada nu ojek urang teh pada ibu-ibu heeh buru sok tah salah deui sok ayo gaskeun lah ayo apa jadi kieu aing pareum deui dieu aing mah naon nih motor aing geus bergejala kieu lieur naonna ari naonna ieu motor teu ieu teh aing lieur kieu ieu ting ieu beki jangar aing ieu motor pararek kieu aing jangar meureunna ku urang teh ditarik teh kerana sudah menarik werana aing udah leutik Anggus Mang aya. Lieur aing ngadodorong mung geus sudi Sok dodorong ku Mang urang ada ka ditu. Mung ada ka ditu aing video jangar. Jangar aing jangar. Lieur kita ngadorong mung sidik aing keur stres keur galau. Aing diputuskeun pernah teu boga KLX ku menangis.
menemukan pada boga KLX dibonceng dia kebogain kuno lain si mang itu jadi tinggal ada sareng ieu aing kumaha motor jeung mogok di si mang eueuh di batur di aing sakareng ieu euy tiga aya jelema deui itu nu ngaliwat sahanya euy itu euy jika nama itu nu bager mah cara si mang tadi ini marana ket speed kieu barudak biasa nongkrong di dieu kunaon mang iya mogok sirikan tadi teh ku si mang itu hirup ari ku urang henteu usaha itu tadi nu ngaliwat aya nu ngaliwat aki-aki lain atuh terus aing di tengah-tengah atuh capek ieu teh jauh bener dengan dorongna teh baik di pasar penumpang disimpen di ditu urang dibayar teh wah dibayar mogok teh urang dorong we sarua karunya aing buru atuh alilah motor gitu tuh sirikan ieu sok we teh di warung jalan ka warung heula teh yeuh Apa mana? Aduh. nah ieu nah nya itu seorang istilah capek aing mereka mana bang salah ka curug bulin we kumaha teuing kesal Kotor. tadi penumpangan kayak itu tadi yang mau motor yang haruang kena teh orang penumpang gitu kunaon gitu udah ditinggalkeun orang lain eta atuh lain minta tulung ka penumpang kan perilaku awewe ngajak harorong aing capek yeuh keneh di euy ka curug ieu capek motor ini jajan nih kemana itu jalan mana nyerek ngilu aduh Gusti menangis ya mah capek aing kudu kumaha deui nya diputuskeun mani ka curug motor nya teu gablek duit ya aing putuskeun udah aing teu boga motor aduh aing kudu kumaha nangis aing lanjutkeun nyeri dia di kota galau ke pasar neangan ojek aya keneh moalnya oyah kieu geus satengah tiluan ya teh nepi oge ka jalan sugan we anu wauh ojek aing geus lempang geus 1 kilo. Mang geus di mana eta raripuh kitu pulang lari maraton. Naon sia maraton aing itu gelempang 75 km tol mah eleh aing. Mang dek tuluy ka mana? Capek aing rek ka curug aing mah tadi keun kepangi we di motor ieu nu ieu untuk ngojek. Jauh-jauh teuing mang ka dieu curug mah di ditu.
di ditu mah ke pasar. Aku kumaha mun aing kudu balik di Bali. Aku kumaha mun aing kudu balik di Bali aing kudu kumaha. Jangan ge aing 75 km. Atuh kalau bak deui mah nya dek ke pasar. Hei. Mang. Iya mah. Iya. Iya mah kudu minta tolong euy. Celah minta tolong lah.